Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin langkung utama hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat sehat ka urang sadayana sehingga tiasa ngahadiran ieu acara dina raranggan Maulid Nabi. Watur salam mudah-mudahan salawasna dicurahkeun ka junjunan urang sadayana yaitu Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kulawarga, para sahabat, ulama, sareng urang salaku umatna. Alhamdulillah dina tiap tauna urang tiasa ngarayakeun Maulid Nabi urang sadayana paringatan ieu teh penting sakan urang sadayana terus emut kana sosok anu jasa ka urang sadayana meskipun teu pernah tepang oge. Oh punten hilap tepangkeun wasta abi Bilqis sareng Tahira salaku panata acara ieu nu bakal nyebutkeun runtunan acara ti awal nugi ka akhir nyaeta bubuka awasan ayat suci Al-Qur'an, doa biantara penampilan barangkali, hiburan qasidah, hiburan tarian jeung penutup. Sumbangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Nur Hasanah sareng sari tilawahna ku saredek Asep Saipudin. Sumbangga dihaturkeun parantos kuping ka urang sadayana ngadanguna ayat suci Al-Qur'an sareng tilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtangunan mantena. Acara saterasna nyaeta acara pokok nyaeta tampilan karya-karya ti murid-murid kelas 11 IPA 2 nyaeta qasidahan sumangga dihaturkeun. Hatur nuhun ka kelas 11 IPA 2 nu parantos nampilkeun karyana. Salajengna urang tampilkeun deui karya ti murid kelas 11 IPA 4 nyaeta tarian. Hatur nuhun ka kelas 11 IPA 4 anu parantos nampilkeun karya tariana. Pamustunganana urang parantos ngarengsekeun sadayana runtunan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateacanana simkuring untuk salaku panata acara upami aya kalepatan kecap atanapi teguran anu teu nyenangkeun para hadirin simkuring nyuhunkeun dihapunten anu seueur. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.